Negara nu paling ngeunaheun tibatan Indonesia Malaya tok jaglag Mesir biasa bae geus puguh urang Mekah Madinah lamun lain ka Kangjeng ka Baitullah wallahu alam keur carita negara ieu mah Maroko gitu keneh Yordan gitu keneh Uzbekistan teu aya anu nyaman rarasaan teh di bidang cuaca bae heulanan di bidang makanan ge sarua di urang mah hayang naon atuh macem-macem aya atuh. Coba-coba di Moskow neangan itu naon gitu ngaranna ulah hese-hese somai bae Malaya kajen gua kumage di Moskow neangan somai deh moal aya kuari mah di urang mah cilok aya ayo geura naon deui somai geus puguh aya deui naon deui cireng aya deui naon deui ambalaya urang Garut mulu nyieun kos karena itu mah dulu kuari aya deui keluaran anyar seblak geus teu pararunggu ngaranna ge segala seblak segala naon coba neangan di RRC seblak wah sakitu negara maju ekonominya ge neangan seblak sasaleh urang di ditu di Indonesia mah nyieun-nyieun bae naon eueuh atuh geus pokona mah sorga tas di mana-mana orang asup ke Indonesia kakarak turun di kapalna bae geus jadi sorga masyaallah karim encan hasil bumi negara nu mantak kuari ngahutang geus boga 40.000 triliun hutang teh saadag-adag kajen teh mah urusannya anak kudu dibayar ku rakyat bayarlah ke urang lah sian-sian lah kan cenah kieu gede hati lah dibayar ku cau Pandeglang ge kabayar emang cau Pandeglang kumaha gitu deh atah keneh geus dialaan geus encan kocapina deh bangun luhur teh horeng Karakas drona mah sial teh urang Pandeglang nipu bae ka aing ya Allah ya Rabb padahal mah maningan dilempengkeun ulah make kararasnya mau kararas susah itu pajar pinuh kurang barang dijelengan 5 lah ieu bakal carita surga bae heula surga naon eueuh atuh di urang naon eueuh masyaallah karim pohara urang Arab ka urang katipu urang Arab itu katipu ka urang barang datang ke Indonesia ngadaran areng bos itu bukan makanan ini korma Indonesia nyala geus harideung ge ieu na goblok urang Arab loon lah loba dongeng-dongeng geus tuh karena Indonesia mah mimiti cuaca makanan kemudian manusia-manusiana sopan santun moal aya urang ningali di negara lain seperti Indonesia ribut Muhammadiyah ribut jeung NU ujung-ujungna bret ngahiji deuk kumaha coba Persis anu jika diperlukan ngahiji di Indonesia mah masyaallah karim ger urusan ka dieu ka ditu ka dieu kiai we kiai oh ayo urusan begitu dek berjuang mah ngahiji kumaha tuh kuari rancangan undang-undang anu sakitu poharana wah bahaya ya dihijikeun NU Muhammadiyah Persis kabeh kiai-kiai Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat siap kakarak siap doang geus kageter itu di Indonesia mah luar biasa tempur kabeh belum kabeh
Ieu mah keur carita Indonesia mah pohara jasa moal terjadilah sebab jadi luhur kepala linter neuleungan bahaya tuh Indonesia malah aya cara di luar negeri luar negeri berarti Tasik. Nah ya orang bersyukur alhamdulillahirabbil alamin tinggal ngadoa mudah-mudahan negara orang aman kemudian kondusif pemerintahanna jujur jeung adil polisi jeung TNI na ngahiji urang kabehan jadi tentrem ibadah urang mantap sehingga urang kabehan menang ridho Allah Subhanahu wa taala eta nu diharepkeun ku urang modal di Tangerang kurang gue bahangeuna-heunana bupatina bager teu pati cara di bupati nu sejen gubernurna teh di urang mah bager teu cara di nu sejen kejam henteu di urang ngan ngomong dong lockdown kumpul biarin eta kan hese urang dengan pamimpin kos kitu enggak mantap kudu akeun supaya panjang umurnya nah ulah hese ngadenge di anu loba kesulitan ngasun henteu sebabnya nana pinter ya itu tambah deui kan jadi sorga deui coba di Garut mah di Bandung mah barang datang we ka Tangerang sini Tangerang mah kok ngeunaheun amat ngeunaheun ge di kampung aing sia coba ka Cisoka sia ka ditu tapi nu jelas mah aman urang tinggal bersyukurna dong ayo ibadah ka Gusti Allah ini kumaha